Jadi selama iya urang teh apal gitu anu ngabatalkeun kamu teh anu keluar tina salah sahijina palawangan dua geus maklum ngan teu detail gitu nya apalna teh lamun hitut eta keluar angin batal keluar cai kieu keluar gising kumaha lamun keluar cacing gitu kan pertanyaanna oh eta ge batal atau cacing teu keluar keluar cacing teh siran hungkul tuluy ngelok deui kumaha eta batal teu batal jawabanna teh atau keluar korek api atau keluar gesik di mana wae teh palawangan hareup atau palawangan tukang eta ge ngabatalkeun kana wudu kecuali bijil mani tuluy penjelasan dina bijil mani ge lamun mani sorangan lamun mani batur bijil ti eta jamak batal wuduna tuluy atawa mani sorangan tapi geus kaluar tuluy asup deui tuluy bijil teh eta ge ngabatalkeun kana wudu wasaniha jeung ari anu kaduana tina anu opat anu ngabatalkeun kana wudu teh eta masuk kubulil adami ngarampak palawangan hareupna bangsa Adam bangsa jelema ngaragap palawangan hareupna anu jelema awil jinni atawa anu jin aya jin diragap palawangan hareupna batal Ae masuk juzin tegesna ngarampasa juz minhu tina kubul palawangan hareup rek lalaki rek awe min nafsihi ti dirina sorangan au ghairihi atau ti diri batur urang itu ngisangan anak urang laki awe ngisangan rek lalaki rek awewe nu diisangan teh anak urang teh palawangan hareup nu diisangan batal eta diri batur gitu diri batur misalian ti diri urang diri batur dalam hal ieu mah atau nu sorangan diragap ku sorangan batal wudu sorangan teh min rajulin ti lalaki awim roatin atawa awewe walau mabanan sanajan eta palawangan hareup teh anu diteuk-teuk gitu diteuk-teuk aya setengahna in bakia lamun nyesa naon al ismu ngaran kumaha maksudna setelah diteuk-teuk teh masih kena aya sisa eta disebut lamun kontol teh eta disebut kontol keneh henteu gitu in bakia al ismu gitu misalkan diteuk-teuk kontol teh sakieu tah sisa ieu teh disebut kontol henteu aya kontolan teh aya tuh sakingan sakieu deui oh in bakial ismu tersisa nama kontolna teh gitu teh ngaragap eta batal wa ila jeung lamun henteu in bakia wa ila jeung lamun henteu in bakia al ismu wa ila jeung lamun henteu tersisa ngaran parat we nepikeun ka dikateuk-teukna teh ai si eta kontolan eueuh darata berarti eueuh kontolan henteu in bakia ismu hala mangka henteu batal si tapakna teh diragap teh batal eta mah nya ieu teh pan perkara anu asa moal aya begitu gitu tapi hukumna mah aya tak kitu hukum wa min zalika jeung eta tina sawarehna kubul palawangan hareup al kulpatu ari kulup urang aya kulupan aya sesana geuningan anu nguriling kitu tah di luhureun sirahna dan siga halemna teh aya tapak nyunatan jadi sisa kulup aya kulup anu asli namanya eta dina memeh disunatan eta kulpah ngarakap etana batal da eta ge juz dina kulup adiluhurkeun ge tos disebatkeun juzna kulup wal bidru jeung bidru ai kulup mah ayeuna di bobogaan lalaki kulup bidru mah bobogaan awewe bidru teh mun disunatkeun kacang anu aya dina bogaan awewe tangaraga pasangna batal bidru kade aya nu
dan anu 17 tahun ke bawah teh wa huwa ari bidru eta Allah matu daging pi a'lal parji anu tetep aya dina luhureun parji bobogaan awewe haitsu kana tina jihad ayana ieu kulpah jeung bidru eta muttasilaini anu antal duanana maksudna mah aya keneh di dinya gitu muttasilaini teh aya keneh di dinya maksudna aya keneh di dinya teh kumaha henteu lepas gitu muttasilaini teh henteu lepas wa illa jeung lamun eta kulub jeung bidru teh geus terlepas tina kubulna palanak tok diragapan aya kacang awe geus diragapan teu batal eta mah kitu maksudna mah nya mah hukum ya teu aya lalaki tos disunatan kulubna urang boga wudu dicecekel ku urang teu batal wuduna kan selama ini urang teu apa kumaha anu kitu gitu terus menang nyunatan geus murag gitu tuluy dicekel ku urang ieu batal teu pan ieu teh juzna tina kontol teh si kulub teh tah jawabanna teh pala nakdo mangka teu batal eta maujud bimasihima ku ngarampakna kulpah jeung bidru anu henteu anu geus terpisah al masu halqati duburihi kaduana anu matak ngabatalkeun kana wudu teh nyaeta ngarampak palawangan hareup al masu halqati duburihi atawa ngarampak palawangan tukangna si jalma ayu adami tegesna palawangan tukangna si jalma wakada jingnya kitu deui eta seperti ngarampak palawangan tukangna bangsa jelema aljini yu ari ngarampak palawangan tukangna bangsa jin ngaragap bujur jin batal ayeuna perlu penjelasan anu disebut palawangan tukang teh lain ieu mah imbitnya nu paragi diuk mah talain ieu batal teh eta anu kerod salawe na gitu tah anu anu mun ningali bujur budak hideungna ta eta disebutna teh mampad anu mata kabatalkeun kana wudu teh ngarampa eta ieu mah disebutna ayun ayahi imbit urang pan nyebut bujur teh ka dieu tah ieu mah pusitna palawangan tukang teh ngarampa anu mata kabatalkeun kana wudu mah nyata ngarampa mampadna tempat keluar kotoran gitu. Wal muradu jeung ari anu dimaksud biha kalawan halqatu duburihi itu eta batinul manpadi jerona tempat tempat pembuangan anus gitu. Ya tanya ya seperti tadi dia kotoran lah ya tanya nak disebut kubul teh ya kan dia mah bujur ayeuna pada video aye yayan sok yang boleh mang video gede kerod salawe teh tanya ngargap ieu nu batal teh wal muradu disebutna manfaatun teh tempat keluar tempat meneruskan keluarna kotoran eta batinul manpadi jerona tempat keluar tempat liang duna ma adahu lain perkara anu salianti batinul manpad mim batinin aliyati tina jerona imbit tah imbit mah ieu aya pan anu rada ngelok ka jero karaga ku urang teh ieu teh tah gitu tanya ayeuna liang teh urang ngaragap ieu henteu ieu pan anu ka jero anu di luar kalau video aya di dieu teu batal eta mah jadi anu batal mah anu kana hideung eta anu kana sok regetanana gitu eta manfaat disebutna wakal kulpati jeung eta saperti kulub mahal lukot iha ari tempat nektekna kulub nah diurang pan aya
geus disunatan urang teh aya nu ngagulimeng gitu tah sanggeusna huluna teh memeh batang teh aya anu ngagulimeng eta teh disebutna mahalukot ilkulbi. Wama jeung perkara basyarothu anu antel kana itu mak non asikinu pesok dina saat neuteuk na saat neuteuk eta kulub tak eta tempat neuteukna pesok nyunatan teh mun disentuh teh ngabatalkeun kana wudu jadi itu nerangkeun juzna palawangan hareup anu disentuh teh ngabatalkeun kana wudu. Walayan takidu jeung teu jadi batal teu narima batal naon wuduul mamsusi wuduna jalma anu dirampa. Nah teu batal wuduna jalma anu dirampa. Si Jaed ngarampa bobogaan Amar wuduna Amar mah teu batal kartosnya wuduna Amar mah teu batal. Jaed boga wudu Amar boga wudu ku Amar bobogaan ku Jaed bobogaan Amar teh dirampa anu batal teh saha wuduna Jaed wuduna Amar mah teu batal. Mungkin sebelumnya kurang teu kabayang gitu atau teu kapertanyakeun kecuali anu ngarampana teh ajnabiyah gitu. Kecuali anu ngarampana teh ajnabiyah awewe anu sejen lawan jenis. Kecuali anu ngarampana teh lawan jenis anu goer mahram. Kartos teh langsung ngabayang kecuali anu ngarampana teh lawan jenis anu goer mahram. Batur gitu pamajikan pan pamajikan teh batur disebutna goer mahram pamajikan teh itu goer mahram matak ditikah ge eta teh goer mahram dirampa ku pamajikan batal urang ge wuduna mamsuh teh anu disentuhna teh batal bobogaan urang diragap ku pamajikan batal wudu urang teh itu batal teh tina segi karena bersentuhan jeung awewena itu lain bahasa tina segi disentuhna lain diragap bobogaan anak dasana jan teu ngaraba kana bobogaan oge ari bersentuh jeung pamajikan mah eta teh batal. Lamun diragapna teh ku anak urang rok awewe rek lalaki henteu batal. Urang mah anu ngaragapna batal mah naha ku anak awe urang bobogaan urang karagap wudu urang teh henteu batal sabab anak urang mah ram kartos teh artos. Wayan kudu jeung batal naon ku wayan kudu jeung batal naon ku bulus sogiri atawa wayun kidu jeung ngabatalkeun kana wudu naon ku bulus sogiri maksudna mah ngarampa palawangan hareupna budak leutik. Memperjelasnya bisi pajakeun kanu dewasa wae ngarampa palawangan hareupna budak leutik lalaki boh awewe eta ngabatalkeun kana wudu anu ngarampana wahal qoti duburihi jeung ngarampa palawangan tukangna budak leutik walau kana sanajan ayana ieu sogir eta ibna yaumin anak anu karek umur sapoe karek lahir kamari batal we ngarampa palawangan hareup atau palawangan tukangna eta budak teh ngabatalkeun kana wudu. Wa qubulul adamiyyi jeung palawangan hareupna mayit wa halqati duburi jeung palawangan tukangna mayit libaqoil ismi kumaha ngarampa bobogaan mayit batal urang namah mayit teh teu batal kade wudu mayit namah teu batal teu kudu diwuduan deui artina teh ieu mah keur ngomongkeun hukum urang batal wudu ngarampa palawangan
hareupna bobogaan mayit palawangan hareup atau palawangan tukang ta eta teh ngabatalkeun kana wudu rek lalaki erek awe mayitna teh libaqoi ismi alasanna teh karena tetep ngaranna kubul jeung dubur. Mun mayit aya kontolan eta kontol lain kontol eta bako ismi teh kitu tetap ngaranna teh henteu berarti kontol mayit teh jadi robah gitu. Mayit teh jadi kontolan setelah maut teh henteu anggar we eta teh kontol gitu. Bako ismi teh maksud nama di bako ismi karena tetap nama gitu, tetap ngaranna. Wasumulul hurmati jeung meliputi haramna. Haram urang nempo bobogaan mayit. Haram urang nempo ngarampaan bobogaan mayit. Rek laki rek awe. Tetap haramna secara hukum. Walayun kidu jeung teu ngabatalkeun kana wudu naon kubulul bahimati ngarampa palawangan hareupna sasatoan. Kama layajibu seperti henteu wajib non satruhu nutupan palawangan hareupna sasatoan. Itu. Teu batal urang ngarampa bobogaan sato. Seperti henteu wajib nutupan palawangan hareupna sato. Kuda ubah gabel eta na keur kanu bogana teh henteu wajib nutupan kontol kuda gitu. Sarua jeung henteu batal ngarampa eta bobogaan kuda. Wala yahrumu jeung henteu haram naon an-nadru ningali ilaihi kana kubulul bahimah kana bobogaan palawangan hareupna kuda gitu sasatoan li annahu karna sanyananya eta bobogaan sasatoan eta la yustaha teu dipikahayang teu pikabitaeun teu pikabitaeun. Wa inda qaul qadimi jeung eta tetep mungguh qaul qadim eta yun kidu gitu. Wa inda qaumil qadimi jeung eta tetep mungguh qaul qadim yun kidu ari ngabatalkeun kana wudu naon masul maskuki ngarampa anu beulah minhu tina bobogaan sasatoan. Ya, bobogaan me pan gitunya tah ngarampa maskuk ngebeulahna ieu patah. Cek kaol kodim mah gitu. Ade. Kuda-kuda nu urang, paraban-paraban ku urang. Tadina mungguh kaol kodim naon kaol kodim teh kaol kodim teh nyaeta pendapatna Imam Syafi'i dina waktos nuju teu acan janten mujtahid masih keneh jadi pengikutna Imam Maliki pan Imam Syafi'i teh murid Imam Maliki can jadi mustahid anjeunna berfatwa berboga pendapat bahwa menyentuh bebelahan sasatoan bobogaan sasatoan eta teh ngabatalkeun kana wudu diangkat teh tos jadi mujtahid saur Imam Maliki teh anjeun ayeuna mah haram lamun dina paibadahan ngilu kana pendapat kaula soke pendapat sorangan tah pendapat setelah jadi mujtahid gitu disebutna kaul jadi pendapat baru di Imam Syafi'i. Tah pendapat sama Imam Syafi'i nyaeta dina saat Imam Syafi'i masih jadi muqallidna Imam Maliki teu ngabatalkeun kana wudu nyaeta ngarampa bebelahna bobogaan sasatoan li annal gusla karna sanyanyana adus eta yulzimu karena sanyana adus eta
yalzamu misti iadus bil ilaji, itu bil ilaji ku sabab ngasupan pihi dina maskuk. Alasana teh karena adus jadi tetap wajibna adus teh ku ngasupan maskuk itu anu beulah eta. Nah lamun dina bab adus lamun ngasupkeun bobogaan urang kana sasatuan wajibkeun kana adus tak kitu maksudna. Hukum eta mah rek biji mani rek henteu gitu. Ngabatal ngawajibkeun kana adus. Jadi ngabatalkeun kana wudu gitu. Kakubulil mar'ati seperti palawangan harapna awewe teh bedana cenah amma duburul bahimati anapun ari palawangan tukangna sasatuan palayun kidu maka teu ngabatalkeun ieu ngarampa palawangan tukangna sasatuan kana wudu. Oh bila khilafin kalawan teu aya perbedaan pendapat apada zalika adamiriyu kunaon tah ngarampa teh bibatinil kapi ku jerona dampaleungeun